Wih, jangan ngomong-ngomong ibu udah kemana wah balen? Hah? Kabur men. Coba-coba ya kain kata si budak. Ayo, ayo berangkat. Ayo. Adeng, Ayo. wih, nonton kore. Bahagia tar atas aing diterima di Ampura atas cuma yang di video leungit jadi aing di Ampura. Anya. Seneng ya. Seneng kunan dia. Jadikan anak angkat Pak. Anu bener ya, Oh, kamar itu. pernah menjadikan angkat aing di Ampura nya. Setelah pokoknya aing yang penting bebas pikiran aing. Ayo, kurang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, dia aing ya. Dia Joni ada di kayak dia nang. Pan gitu amat. Terus kita tangkil doang sialah. Ih, pan gitu kore Pak RT. Oh iya. Anan yo. Cina, Ocok dia kela. Ih, oh nian bahas ya ka dia kan wae. Aya kabar kamari di si Agis jeung si Aji bahwa urang geus dihampura ku Pak RT anu keur si Dio jeung Ismail leungit teh Pak RT. Heeh. Pantongnya dihampura cek Pak RT. Saha nu ngomong eta? Ya Agis si Aji, ai si Diki si Doek mah non ek. Dijadikan anak angkat PRT. Buset. Pan PRT. Itu paloksa. Hei. Naon sia eta? Ngomong. Si Agis jeung si Aji. Pan kami keur kamari dititahan etanan jadi abri ku si Agis jeung si Aji jeung si Joni segala. Bangsat ibu udah ngaradik amat digawenanya. Gue kenyataan Pak RT. Nyaung Ayo udah ngomong mah sama gitu. Hah? Ai, ibu. Wah, ibu. Lu digebukan yo. Nipu aing gua. Oh, sama Joni. Eta ini sama. Lah, Pak RT si ganu tersepek ka urang. Baliklah. Ulap aing beker siam sikit tangkil siam lah. Ulap aing. Masa karena tuh bilangan kore lah. Berat PRT. Bet kunaon sia? Kur kamari lain. Oh, Ye, mau dia. main duit Hah? mah. Mau main duit. Mata duitan ampun aing mah anak buah hiji yo. Heh, aing duit jeung duit besiam mah. Lah. Aing dasar. Hah? Tuh. Itu ini. Aduh. Atau nggak langsung? Wah, tarawas lesangnya PRT. Itu. Hei, shh. Hei. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan anak buah teh jelas kabeh aing melaliri lah. Luar apa aku injis siap aing si Agis ta. Dihukum siap aing. Heh. Aduh, kadang si bos lah, ngeski mah, gawe ya. Bangsat. Setan. Setan ha. Waduh. Mama perjalanan aing bae euy. Wah. Setan doang eta jelema. Rawas. Sigan kemarin gering ngopi ngagebrak aing teh. Sigan mau hoet na kemana bawa anak anu bos ijal eta. Awas mesin amat. Sahanya. Lah iya. Awas aing teh. Aduh, ipoh si Karman mah. Karmin ka dieu moalnya. Aduh, iya punuknya, iya, imah bos eja lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia Mang Karmin ya, dieu ya. Aduh, Kunaon kamari teh asup gawe Mang? aduh, bos, kamari mah aya urusan bisnis keluarga lah nya, kudu perlu diuruskeun ya. Oh, Iraha bos mulai gawe ya aing ya. wari lah. Iraha deui. Keur ka dieu tadi ya, bos. Mamang aya nu nyengol, saha eta jelemana eta? Ciri-cirina bos, bukna beureum mangul rongsokan. Eta mah musuh urang Mang. Anu sok mau rongsokan make karung. Eta. Eta masih bangsat si Joni. Oh, musuh sorangan, bos. Oh, eta. Kamana ku dilempangna si eta? Tadi mah eta manehna bari lumpat eta. Ja urang diteungar ku manehna eta. Masyaallah eta budak. Nangtang amat eta jalma pake neunggar-neunggar sagala, Mang. Aduh.
Oh, bos puguh mah eta. Oh, geus geura gawe bae Mang Karmin tuh. Ya loba pagawean ieu. Oke nya. Tenang urang si Joni mah tangan kayaknya. Aing ka dieu heula Mang Karmin. Ya. Aduh, wala amat di pagawean dasar anyar ya. Aduh. Pusing sarina ya. Aduh. Gawe teh di bae nya PRT udah kita pagawean nya ieu pacul kuntuna ngan hiji doang dibere nu rompang kieu gantarannya PRT ranggeus ieu mah. Woi, eta kira-kira si Joni kumanya bising urang ke papangging ke urang kumaha. Ih, saran ieu neng mah bising ke urang deui ke jadikeun kitu. Terus ke urang, aduh teu kabayang aing mah. Paling kita ieu naon kana timba. Ada mula parah-parah kana timba mau ke urang sing umur dia. Hei. Ade saduan. Enon, Geura ka dieu. ieu cenah geus. Ngeus lamang-lamang ayo. Merek kopi. Ye, ngeus ka dieu. Wih, jadi gajian ieu mah urang. Ayo ya, ayo deketan ke mana? Geura. Wih, deketan Pak. Ade. Jadi gajian ieu mah Pak. Jadi gajian ieu. Kopi gaji naon sia. Ade, dokter ayo. Nyamper teh. Sia ya kamari naon ieu duaan ieu. Naon? Sia kamari ieu si Joni jeung si Doek. Tadi ke mah aing ieu. Kunaon? Hah? Kunaon? Abe jakeun. Budak ieu ku sia ieu duaan ieu di jailan. Ih, ngajailan gitu, bohong eta mah. Bahkan ieu kamari budak ieu pinuh bangetna bolotak. Geus kieu bae kudu mah yo naekeun aing ieu sia ieu duaan. Siap ku aing dihukum duaan ieu. Usah. Ulah PRT ulah ieu. 10 kali. Nanaonan? Aku jadi sukuna tuh. Sukuna tuh. Terus baru aing peduli. Push up 10 kali. PRT madak. PRT. Buang. Aduh, aing. Gerak 10 kali. Aduh. PRT ulah PRT. Terus. PRT ngeun PRT. Aduh. Terus. Aduh. Terus. Aduh. Terus. Terus. Aduh, geus aing PRT geus ngapa? Terus. Geus, aduh. Bener PRT ngapa? Saya deui terus. Saya deui, gerak terus. Masyaallah. Allahu Akbar. Bangos, nahan saya mah. Naekeun aing yo. Siap ku ada duaan. Ulah sakali deui nya. Jangan budak ko. PRT mau sekali-kali deui, pengen 2 kali. Awas ku aing sakali deui nya. Sia ku ieu dihukumna leuwih berat sia ku aing ieu. Oh, Geus ku menekeun. Sia ieu ulah kagawe. Nya. Kunaon? Sementara waktu besok ku dihukum yo. Sia ku aing dibere ieu ulin heulan ku aing bebas. Weh, Nah. Oh. Ingat. Gua sakali deui nya. Oke, Aman, gitu. Mal. Hah? PRT. Lihat. Assalamualaikum. Palingan gitu Waalaikumsalam. Anak buah aing debel nereka be gawean kumaha ieu nya. Sah aing pusing, balik. Mang, geus heula Mang, gawean Mang. Urang ka imah RT lah yuk. oh kayak mah RT. Ah, Ayo siap. Detik urusan yuk. Siap. Assalamualaikum. Ya. Salam. Ayo nondo. Calik. Eta aya naon eta mau sapu? Tadi kotor dinya tah, biasa bae di jero lah kotor malu pan. Oh, kita nomor lah. Oh, pamajikanna. Oh, gitu. Anu ka di sana ieu. Iya, aya acara silaturahmi. Kenalkeun ieu pagawe hiji, ngaranna Mang Karmin. Oh iya. Si Karman ho. Oh, sekarang ieu. Oh, jadi ngegawe di dieu. Lain gawe di dieu, gawe Gimana di tempat gawena? urang, urusan Oh. urang. Oh, Oh, gitu. Ah, Aman, Mang. tak karena Aing si Karmin. Oh, Karmin. Si Karmin kakak si Karman. Oh, kayak gitu mah. Oh, Awas, indak. Jelema tanap sih serem-serem tinggi jelema ieu. Aduh, aing rada kaderet rek kieu mah ieu. Nah, jadi salam nang bagor. Kawawa aing ieu. Duh, aing leungeun aing sampai keur dipres ki dondang deur bae. Si Karmin bener-bener edan nih jelema ieu. Duh, aing. Yo, Pak RT, ayo bingkisan tah. Euy.
ngarepotkeun bae heran ieu. Aing lah. Nuhun ge nya. Nya sami-sami. Oh bener kitu mah lah. Aju kore ieu mukona na kamade ieu. Acarana ieu. Biasa arek ngenal-ngenalkeun ieu Mang Karmin. Oh Karmin. Oh kayak gitu mah nya. Nya. Oh langsung kita bae nya. Oke. Soalnya ieu keur sibuk di jero ieu. Biasa kukumbah naon lah aing. Malum konsolan bae ieu nya. Oh anu bantuan oh. Heeh. Hai ge hayu nya. Balik. Kira. Assalamualaikum. Teh. Salam. Eta baiklah. Baik. Au. Leungeun jelema lain eta jelema. Aduh. Jadi ngendok aing. Maduh aing mah kuat ya babna akan nasi eta jelema akan semi buruk merenya. Ang aing hanak. Bau apa jelema. Ayo, Mang, kade Mang. Oke bos. Ayo non ya, ayo non. Kayak ya hampura yang ngisi ngelanya. Ya aduh teu kawawe nya. Ayo ngisi. Heeh. Tuh mending ke kebun itu tuh. Ke kebun urang kene itu di ditu sekalian hanya kebona gitu. Di ditu tuh. Ah, Ya. itu nya. Kade. Aduh teu kawawe yang ngisi aduh. Aduh. Oi. Saya gak bagus amat. Gila Gusti. Bentar awas, celana saya di picunan. Ada bagus kan kieu lah. Mayeun jeung aing geus yuk. Bisa jadi nganjang aing. Jadi jelema mah kemana buah? Dia nu yang ngolanya tadi. Kemana celana aing? Ah, baku si eta tadi meureun tanya. Oh, moal eneh eta si eta. Aduh. Benang di bae gong jelema eta saha teh jelema neun. Nya tadi desa ieu encan nyaho ti keur ieu. Aduh. Benang tadi keur ieu benang, ulah sampai benang deui aing kuari. Ah, si ieu pasti nama ieu. Yakin si ieu pasti nama ieu. Hei! Waduh, bangsat.